Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng simkuring ka Afka Revina Aymar dina acara Warta Faktual. Dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan sumebarna virus corona. Pamirsa, akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina, aya virus anyar anu loba nyebabkeun manusia masyarakat di dunia tertamina Cina ngantunkeun. Proses panalungtikan di laboratorium nyatakeun yen virus corona disebabkeun tina pasar lauk di pasar Wuhan, Cina. Faktor utamina nyaeta tina sato, nyaeta kalong anu di Cina dijadikeun tuangan sadidinten masyarakat Cina. Loba korban jiwa ku ieu virus kacutat kirang langkung parantos ka infeksi 1,5 juta jiwa di sakuliah dunya ieu. Deungeut ayeuna di Indonesia tos ngalangkungan angka 3.000 kasus positif corona. Kulantaran kitu, pamarentah Indonesia tos nerapkeun sababaraha kabijaksanaan nu kudu dilaksanakeun ku masyarakat pikeun nyegah sumebarna ieu virus. Di antarana PSBB atawa pembatasan sosial berskala besar. Kukituna, hayu urang babarengan nyegah virus corona ieu ku jalan di antarana sering ngumbah leungeun make sabun, jaga jarak, ulah ngayakeun kumpul-kumpul, sareng make masker pami kaluar ti imah. Mung sakitu nu tiasa ku simkuring sampaikeun, tepang deui dina acara salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.